ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajmain wa ila hadratis sahibi hadzal kitabi Syekh Sulaiman Al-Jamzuri wa ila hadrati man yu'allimuni fi hadzal fan Masyaikh Al-Furqan Masyaikh Al-Falah Masyaikh Nurul Wasilah Masyaikh Asy-Syifa nafa'allahu bi ulumihim fid dharain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahli al-ilmi dhahiran wa batinan tasyuruna bi ibadikas salihina fil dunyana wa ukhrana wa ala alihi washabbihi wasallim. Qala al-musannif wal mu'allif rahimahumullah wa nafa'a bi ulumihi fid dharain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ahkamun nuni as-sakinati wa tanwini. Ahkamun nuni ari pirang-pirang hukum nun as-sakinati anu sukun wa tanwini jeung pirang-pirang hukum tanwin. Aslina ahkamun nuni as-sakinati wa ahkamun nuni at-tanwini aslina. Linnuni intaskun wali tanwini arba'u ahkamin fakhudh tabyini. Fal awwalul idharu qoblal ahrufi lil hakisi turutibat fal ta'rifi. Linnuni intaskun wali tanwini arba'u ahkamin fakhudh tabyini. Fal awwalul idharu qoblal ahrufi lil haqqi siturutibat fal ta'rifi. Linnuni eta tetep pikeun nun wa intaskun lamun nyukunkeun anjeun walit tanwini jeung pikeun tanwin. Arba'u ahkamin ari opat pirang-pirang hukum. Fakhudh maka kedah nyandak anjeun tabyini kana penjelasan abdi. Linnuni eta tetep pikeun nun intaskun lamun nyukunkeun anjeun wali tanwini jeung pikeun nun arba'u ahkamin ari opat pirang-pirang hukum. Fakhudh maka kedah nyandak anjeun tabyini kana penjelasan abdi. Fal awwalul izharu qoblal ahrufi lil hakisi turutibat fal ta'rifi. Bisa diasupkeun lagu statue di dieu. Statue non setelan cuek tapi mau, bisa diasupkeun di dieu. Fal awwalul ya kumaha di dieu geus kagambar statue teh asup ka dieu. Statue teh barojaz eta. Asup podi lagamna. Fal awwalul maka ari anu awal, hukum anu awal eta al izharu izhar qoblal ahrufi saacan pirang-pirang huruf. Lil haqqi eta tetep pikeun tempat halak. Situn ari mitek-tek situn ari genep. Rutibat ditartibkeun ieu ahrufi atau kana situn mangga tiasa wae.
faltu'rofi maka dikanyahokeun ieu situn atau ahruf mangga sami wae. Hamzun fahaun summa ainun haun muhmalatani summa ginun haun. Sore-sore edeuk hujan bari lapar, cocok nama kopi rokok jeung martabak. Nyambung lah teh. Hamzun fahaun summa ainun ha'u muhmalatani summa ghinun ha'u. Hamzun tegasna kahiji hamzah, fahaun terus ha, summa ainun tuluy ain, ha'u tuluy ha, aslina summa haun dibuang. Muhmalatani ihtimal, muhmalatani anu kosong dina titik dua, anu kosong dina titik dua. Naon anu kosong teh? Ain jeung ha kanu titikan tah. Ain eueuh titikan pas a na, ha eueuh titikan dina ha na. Summa ghainun tuluy ghin, kha tuluy kha. Lamun ghin mah jeung kha mah titikan luhurna. Muhmal teh diihtimal. Asli ihtimal teh di anggurkeun tapi di dieu mah teu make titik teh mereka paham maksudna. Wasani idgamun bisitatin atat fiyar maluna indahum qad sabatat. Wasani jeung ari nu kaduana eta idgamun idgam bisitatin kalawan genep huruf atat anu bakal datang dina sitat. Fi yarmaluna dikumpulkeun dina lapad yarmaluna. Indahum mungguh ulama kabeh qad sabatat tos netepkeun ieu indahum. Lakinnaha kismani kismun yudgama fihi bigunatin biyan mu'ulima illa idza kana bikilmatin fala tudgim kadunya summa sin wanin tala. Lakinnaha tatapina ari ieu idgham eta kismani dibagi dua bagian. Kismun tegasna kahiji bagian yudgoma anu diidgomkeun ieu dua. Fihi dina ieu kismun bigunnatin kalawan make hukum gunnah. Biyanmu hurufna eta yanmu kalawan huruf yanmu. Ulima anu dikanyahokeun ieu kismun illa idza kana bikilmatin fala tudgim kadunya summa sin wanin tala. Illa idza kana angin lamun angin di mana-mana di mana-mana aya ieu idgham bikilmatin kalawan hiji kalimat
Fala tudgi maka ulah ngaidgomkeun anjeun ka dunya seperti lapad dunya. Summa sinwanin tuluy huruf sinwa summa sinwanin tuluy seperti huruf sinwanin. Kalimat tong huruf kalimat sinwanin. Huruf kalimat sinwanin. Tala anu naon tala teh kamari teh. Tala teh naon kamari teh. Tala teh. Naon kamari tala jadinya Podi? Itu diganti da logatana kamari teh tala. Naon tala diganti da logatana teh. Oh, tuh. Fa wa man tala ay tabi'a. Tapi di dia mau ning tala anu kaliwat. Ieu idgham. Kaliwat teh. Naon teh lain kaliwat. Naon tadi teh nu ieu teh naon teh? Bakal datang kaliwat. Tala bakal datang. Bismillahirrahmanirrahim. Linuni eta tetep pikeun hukum nun intaskun lamun nyukunkeun anjeun wali tanwini jeung pikeun tanwin arba'u ahkamin ari opat pirang-pirang hukum fahud maka kedanyanak anjeun tabini kana penjelasan abdi fal awalu maka ari hukum anu awal eta idhar qablal ahrufi saajan pirang-pirang huruf lil haqi eta tetep pikeun tempat halak situn ari genep rutibat ditertibkeun ieu situn fal tu'rafi maka kedakeun ieu situn hamzun tegasna kai hiji hamzah faun tuluy ha summa ainun tuluy ain hau tuluy ha muhmalatani anu dikosongkeun dina titik dua summa ghainun tuluy gha haun tuluy ha wasani jeung ari anu kaduana eta idghamun idgham bisitatin kalawan genep huruf atat anu bakal datang ieu sitah fiyar maluna dina kalimat yarmaluna indahu munggu ulama kabeh qad sabatat anu tos netepkeun ieu indahu lakinah tatapina ari ieu idgham eta kismani dibagi kana dua bagian kismun hiji bagian yudghama keun ieu kisman fihi dina ieu kismun bigunatin kalawan make gunah bianmu kalawan kalimat yanmu olima anu dikanyaukeun ieu kismun illa idza kana angin di mana-mana eta bikilmatin kalawan hiji kalimat fala tudgi maka ulah ngaidghamkeun anjeun ka dunya saperti lapad dunya summa sinwanin jeung kalimat sinwanin tala anu bakal datang. Bismillahirrahmanirrahim. Ahkamu tanwin as-sakinah wa tanwin. Nerangkeun tentang hukum nun anu paeh bab awalnya. Linuni in taskun walid tanwini arba'u ahkamin fahul tabyini. Ae linuni hala sukuniha walid tanwini wala yakunu illa sakinan. Ahkamu arba'atu bin nisbati lima yaqa'u ba'dahuma minal hurufi ay bija'li kismail idgham kisman wahidan wa illa fahiya khamsatun tah asli nama sadayana teh aya 5 kitu. Nah 5 sabab idghamna dibagi 2 ay idgham bigunah aya idgham
bila gunnah aslina aya 5 mung diringkas gitu ai bija'li kismail idgham kisman wahidan dibagi nu asanah opat tah hukum nun tanwin daya opat eta aya nu dibagi tina 2 nyaeta idgham bigunnah jeung idgham bila gunnah lamun teu dibagi wa illa fahiya khamsah lamun teu dibagi mah aya 5 sadayana teh walidza qultu fahu tabini au taudhihi 5 kama sayati wa lam anna nun sakinah tusbitu fil khatti wal lafdi ari nun sakinah teh ditetepkeun dina tulisan jeung dina lafad aya nunna teh nunna teh aya katingali wa fil wasli wal waqfi wa takunu fil asma'i wal af'ali wal hurufi mutawassitatin wa mutatarrifatin bi khilafi tanwin fa innahu nun sakinah zaidatan talhaqu akhiral ismi lafdhan wa tasqutul khat wala yakunu illa mutatarrifan li annahu la yakunu illa minal kalimatain wal ahkamul arabah ya idhar idgham bi kismaihi wal qalbu wal ifa wa hafadtu atta'a minal arba'i lidarurah. Maksudna di dieu teh sadayana teh maksudna ari nun sakinah nyata dina tulisan jeung dina lafad aya ta nun misal ieu nun anu mati naon an alif hamzah nun akan aya katingali teu katingali secara tulisan aya secara lafad aya teu an alif hamzah tuluy nun aya teu tulisanna aya lafadna aya teu aya berbeda jeung tanwin mah lapadan mana lapad tanwin kan ukur kitu unggul cat gureut 2 lamun di naon eueuh hurufan tanwin eueuh huruf aya kitu tanwin hurufna aya teu aya kan tanwin ukur coret kitu unggul 2 cat karena lamun nun mah aya kan nun kieu nun titik sukun an katingali teu tingali tulisanna aya lamun tanwin tulisanna teu aya tulisanna tapi secara lapad aya naon misal teh tabaudan udan da tak udan aya tulisanna teu secara lapadna aya teu aya lapadna mah eta mah ciri lapadna mah teu aya lapad nama teu aya tah eta perbedaan nun sakinah jeung tanwin kitu naon bedana nun sakinah mah aya tulisanna aya lafadna ari tanwin mah teu aya lafadna aya tulisan teu aya naon kala tanwin teu aya lafadna aya tulisanna eta perbedaanna fal awalul ilharu qoblal ahrufi lil haqqi situ rutibat fal ta'rifi. Tah dari keempat hukum ini, hukum yang pertama nyaeta izhar. Al awalu minal ahkamihi ma al arba'ah al izharu lahuma wa huwa lugatan al bayan. Yang dimaksud dengan izhar secara bahasa adalah jelas katingali itu para waiki itu menican idhar gitu. Ini para waiki itu menican idhar. Nah, tuh geuning caang lampu geus idhar ayeuna mah berarti geus jelas. Eta secara lugawi. Eta TV isarkeun antenana can idhar ieu. Isarkeun tah idhar jelas ayeuna TV. Eta suara keur video call lup euy suarana teh idhar euy. Eta sinyalna dekatkeun kana wifi na geus idhar ayeuna mah. Wastilahan sedangkan menurut istilah naon ikhraju kulli harfin min makhrajihi mengeluarkan huruf setiap huruf dari tempatnya. Mengeluarkan setiap huruf dari tempatnya. Ikhraju kulli harfin min makhrajihi fayadhhirani inda hurufil halqi as-sittati ay allati takhruju minhu wa huwa murattibatun fil makhraji ay li kulli
minha rutibal mawad binari ala tadi usul summa ilam summa ilam ananun taqau ma'al hurufi izhar tarota min summa ilam ananun taqau ma'al hurufi. Oh, terkadang idhar itu aya dina hiji kalimat, aya dina dua kalimat. Contohna naon dina hiji kalimat? Aya idhar anu dina hiji kalimat, aya idhar anu aya dina dua kalimat. Contoh dina hiji kalimat. Dina dua kalimat man amana. Dina dua kalimat man jeung amana. Man amana. Man amana. Man amana. Aya dina hiji kalimat seperti naon? Man dina dua kalimat man amana. Aya dina hiji kalimat naon? Contohna naon? Tadi geus aya. Contohna naon seperti dun ya sin wa eta hiji kalimat. Dunnya hiji, sinwan hiji. Man amana idhar dua kalimat, dunya hiji kalimat. Jadi idharnya dina dua kalimat terdirina aya dina hiji kalimat. Itu maksudna. Itu illa idza kana bi kalimatin fa'il nyambungna ka dieu tah. Hurufna naon wae cenah hamzun fahaun summa ainun haun muhmalatani summa ghainun hau. Famin aksol halki isnani tuh panghandapna huruf teh dina huruf idhar teh naon? Akso teh bawah urang mah. Hamzah a oh di daun a aya getaran teh di dieu bro. Coba di dieu a ho aya getaran teu coba di dieu pas huruf a aya getaran teu rasakeun getaranna beda teu aya getaran pasti aya we tapi beda teu jeung di dieu jadi makan gede jelas teu jadi aya teu aya pasti ngan teu karasa jadi mah karasa teu karasa teu anu kaduana naon tuh hamzah seperti tadi nu idhar sa kalimatnya naon tuh kayan auna yan auna eta hiji kalimat yan auna hiji kalimat wala sanilaha fil Qur'an waman amana tuh geus aya tuh wala sanilaha fil Qur'an waman amana berarti naon idhar dua kalimat wajannatin alfafa dua kalimat fi qiraati ghairi warosh li annahu yuharriku nun wa tanwin bi harakatil hamzah anu kaduana naon ha mun urang mah ha dada sebenarnya ha huruf dinu dada teh dinasirah dinasirah oke ha dijabak gerak ha beda beda tuh beda beda waman barang contohna kayan hauna waman hajaro waman wajurufin harin wamin wastihi isnani ain tengahna ain al muhmalah isnani ain jeung zin oh jadi ain
beda tuh getarana. Tadi a di dia tadi a hau. Tinu ha kena a hau rubah ha gitu. Ha beda tuh getarana. Ha ai getarana beda tuh. Beda tuh. Ha beda tuh. Oh rasakeun sing bener. Ha ai beda tuh. Tong nurut tiga abi tong nurut rasakeun ku sorangan. Ai beda tuh. Ha ai beda tuh. Orang rasakeun sing bener. Kalau ini ha. Ai getaran pasti. Ha. Terus ain. Getaranna aya pasti tapi beda. Pasti di dia. Tuh getaranna beda. Tuluy contona naon? Amta coba leutik mah. Amta min ilmin. Brang. Amta min ilmin beda tuh. Amta min ilmin jeung naon tadi teh? Yanhauna beda. Hakikun tuluy wal ha. Nahu amta hakikun alal ha al muhmala nahu yanhituna tuh beda. Ha. Oh, rasakan. Ha. Ai getaran teu. Ha. Ai beda teu? Rasakeun. Ha. Abi mah rasa ai beda abi mah. Ha. Amun teu rasa operasi itu. Basi. Kurang ada bala-bala 7. Contohna yanhituna alimun hakimun wa min hok. Contohna 2 hok. Yanhituna alimun hakimun beda hok era rasakeun ku sorangan. Sebenarnya tuh dia rasakan refleks tenggorok bakal rasa punya dia. Wa min adna isnani tuluy nu pangluhurna rada kaluhur nya eta fin tuh beda. Kerasakeun. Beda tuh kerasakeun. Saya mah beung kieu we beset kieu mau peso saya teh. Oh, contohna naon? Fayun ghiduna brang. Fasayun ghiduna. Non deui. Fasayun ghiduna min ghillin tuh. Wala sanilaha min ghillin haliman ghafura tuluy kho tuh kho asli berarti 2 ha ain ha ghin kho asli nasa kitu 3 2 ha ghin kho gitu. Mata beberapa guru sok nyaretkan pami nyebutkeun ho teh naon misalna ho teh naon teh ho teh contoh orang
contoh ho naon gitu. Contoh ho naon loba tu Quran teh loba contoh ho naon. Nah, mukhtalifan alwanuha. Mukhtalifan muh sebenarnya itu berlebihan. Tawallud sebenarnya. Mukhtalifan alwanu. Bahkan guru-guru di Iran sempat dicarekan cara mengucapkan huruf kha gitu misalnya muh soalnya kalau muh terkesan ke naon karena naon wastul halki terkesan dia ada nu kitu kha di luhur adnal halki kha muh cukup sakitu ge muh ih tapi rada hese gitu nya kebiasaan di urang mah kho teh naon ngorok muh ih kebiasaan di urang aslina ada haki ih pangluhurna karena kebiasaan dari baheula diajarkeun kitu nya kitu we ih tinggal di kori misal anu murotal daungkeun lamun murotal teh tong ngadaungkeun nya bagus ngadaungkeun ayatna bagus ngadaungkeun tapi daungkeun per huruf-huruf daungkeun contohna enakeun huruf masa al-Ghumidi daungkeun per huruf-hurufna cobaan tong sesekalinya urang teh tong terpakuting kana hafalan Qur'anna daungkeun huruf-hurufna daungkeun we kumaha cara go cara kho pasti moal aya kho nu kitu saat al-Ghumidi teh kitu Sudes teh kitu kho na teh kho biasa sedang ih aya kitu nama ngan teu parah tapi di dieu teh terjadi perdebatan antara mutajawidin jeung al-qurra orang-orang tajwid murotal jeung orang-orang qurra sapagedung gitu ilmu gitu pagedung nah bisa pagedung karena beda lajnah beda bukan lajnah beda daerah beda pengucapan gitu beda daerah beda pengucapan meskipun hurufnya sama ayo contoh di Sunda nama di Sunda namanya mirip-mirip gitunya lain seperti mirip-mirip bisa teh hese dikasundakeun bakal hese sih nah dicandakeun ya gitulah intina mah kho teh di luhur kho tak abi pernah ngajarkeun ka aranjeun kho teh tong kitu teuing ih tapi kan hese kebiasaan itu ya mukhtalifan al mah aslina naon jadi contoh mun khoniqah terus gitu mun khoniqah terus sampai ka dieu mun kho kadi kada hanap eta berarti kana wastu mun khoniqah rarasakeun di dieu mun khoniqah beda tuh mun khoniqah berang mun khoniqah rasakeun mun khoniqah pernah rasakeun masih aya gitu nama tarik kurban kan masih aya mun khoniqah abi 2 minggu gituan gitu rada hese mun khoniqah waliman khofa maqama tuh waliman khofa tuh abi beda khona waliman khofa tuh waliman khofa tuh setik waliman karena geus teu ada halki waliman khofa aya kadang teu kitu aya kan waliman khofa aya teu kadang waliman khofa aya tapi teu waliman khofa teu beda waliman khofa
singkeuna ka luhurna waliman khafa beda khafa beda yauma idzin khasyiah itu beda yauma idzin khasyiah beda kok nanti di dieu karasa ku abi mah waliman non yauma idzin khasyiah karasana beda di luhur bener karasa ku abi di luhur naon yauma idzin khasyiah beda yauma idzin khasyiah karasa ku abi latih ku abi sasorang adna haki biasakeun tah kitu berarti huruf idhar teh aya genep adna naon aqsal halki wastul halki adna halki naon berarti itu naon aqsal halki hamzah ha mun urang mah wastul halki ha ain tuluy adnal halki ghin jeung kha beda kha fa'lam min dzalika anna mahrajal halki salah satu wa hurufu sitatun wa anna likulli minha salah satu amsilah gitu wasani idgomun bisitatin atat fiyar maluna indahum qad sabata terus marasak can Allahu alam bisawab subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan taj'alun biha min ahli zahiran batinan asyirun bi ibadikas sholihin fi dunya wa akhirah wa ala alihi wasallam al-fatihah